wayah kieu nih can datang asal lieur karena si Rana ge eta petugas. Biasana mah wayah kieu teh geus aya, duit can meunang ge petugas geus datang, ari ayeuna duit geus aya, petugas can datang, lieur. Ayo tuh daripada cangkel dia ngomong ke no paro gue ya kurang ini kan sono. Nah, ayo atuh di usaha ayeuna. Oh, di dieu. Kemari kan. Engke aya tukang bakso sagede. Karunya makanya ranginang teh wahuntuan. Heeh. Aku ranginang mah tanggung eueuh. Teurak nuang ranginang. Di kelom we Ranginang. dibubukeun ieu. Cikananya mulungan eta teh. Emang bubuk. Mana ngabubukeun? Eueuh gerasok. Namun tahu mah di bom, ya mah ranginang di bom. Ah, bae dibubukeun. Abi mah ieu teh ranginang ti Cikoneng nepi ka enak teh karasa Iya, pecina. dileles oge enak. Barokah teh, gurih. Tong jauh-jauh atuh kaleles ka Cikone di lieu ge aya jualan ranginang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam teh aya. Lalila. Abi ti tadi ti jam 1. Lain, geus jangan. Lain ari can aya duit Tanginas, ari ayeuna geus aya duit. Apan urang mah sebelumnya petugas teh aing mah di warung sekali. Awe, lain ibu-ibunya menit teu karasa cikene urang teh babayar ayeuna geus rek babayar deui wae nya nasib. saminggu teh meni asa teu karasa teh sangerelek abi mah da Minggu kamari ge can puguh kabayar. ayeuna geus rek deui Main nu penting mah tunggu deui ka minggu Salah lieur. salalieur teh nya da teu ada buat lieur, duit lagi lieur. Abi banyak mau ninggalin TV sok habita teta artis-artisnya adek naon duit aya dek naon duit aya abi ge hayang ngasaan kaos gitu mayar hutang pan kaitu hasil acting kemana-mana hasil fotografer. Abi mah lain hayang jadi artis, hayang dagang jalabria we nu payu, hayang sakali pesen teh 2 kontainer, hayang ngasaan. abi mah ece lain hayang dagang anu pararayu hayang boga salaki abi mah boga salaki mah ngeunah meureunnan babayar teh mental we ka salaki moal kagok-kagok hayang 2 abi mah boga salaki teh ngarah aya nu jang mayaran hutang hiji jang di imah hiji abi mah heueuh sakitu we cita-cita teh heueuh. Abi mah moal muluk-muluk ya, hayang loba duit, hayang bisa nulungan baturnya, hayang bisa nguliahkeun budak, meuli imah, urang mah teu boga imah, hayang gede milik. Urang lain hayang nanaon, hayang loba emas ngajar vlog ke kasih itu ni sombong karek boga emas segede kieu ge. Ya, urang mah mau jadi artis, mau jadi naon. Urang mah hayang jadi budak leutik. Hayang nanaon kana menta ka indung urang jeung ka bapak urang. Naon deui? Mah hayang jajan menta. Mah hayang itu kari urang mah. Urang mah hayang jadi budak leutik, urang mah hayang esaan jadi budak teh kumaha? Meureun ngeunah. Embung urang mah jadi artis nu kada ditu patut urang mah. Abi mah hayang jadi nu loba duit mung sieun teu bisa mawana. Hayang jadi artis komo teu bisa kudu bisa acting. Abi mah hayang ngasaan jadi ustazah. Kumahanya mun abi jadi artis kabayar.
Bu, kumahanya balanja teh bade kios gitu. Ku abi diantosan di tadi beli tasan dongkap wae, kabujang sonten, kabujang hujan, urang ka mall teh geuningan. Aya geuning meuni bararakus teh di dinya geuningan. Atuh meuni kabita teh abi mah. Sok enggal diantosan ku abi di dieu. Duh, alhamdulillah. Ayeuna nu pesen jalabria teh di Thailand. Kamari di Amerika. Sarua di sakontener. Kumanya tapi bersyukur. Nyarala pegawai gitu ayeuna mah. Da moal kabadanan saminggu deui. Fabi ai Allahi rabbikum ma tukadziban. Sadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Aduh, anjing tadinya bagian ceramah di Subang deh. Untung teu hilap. Sali orang lamam. Sali orang lamam. Mangga apa naon atuh ka dieu? Abi maka mangkino. Ari eta, teh kamu nyoli. Ayo, lain daerah guling ke Saresea. Karang mau ya kan yang saya tuh. Kusi mamang ke ditare nggak maju adik kotor. Saya nggak mau kali. Mendingan api nongol ini di mah api, di mah oli. Nggak boleh di mah oli yuk. Oh, ayo ah. Hai atuh. Di sini cenah sana cenah. Wow, kejar saya. Ibu-ibu, pakai waktu sekalian. Kajan. Tapi anger mas nama eleh ku urang. Bener, loba. Eleh artis. Eleh. Artis mau memakan tahu unggulnya. Tuh. Harus loba. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kacau pisan. Duh. Store ayeuna. Burukeun. Duh duit ieu. Nya kalemnya. Tah gitu. Jadi reug-reug abang teh lah. Ya, teu kacau pokona mah. Ya. Papa. Ieu si Abang ngantosan. Kulan mah, Iya, Pak. Si Abang aya naon mah? biasa. Oh. Iya mah. Sabaraha hutang abi teh? Jawanya. Lah, pokona mah 5 kalian deui bae ibu. Sekalian deui. Tah ieu lunasnya, ku abi dibayar ayeuna. Tuh, Tos lah, ya. beresnya. Tata-tata araya enak mah. Cece, setoran. Diuk heula atuh sopan nagih teh. Ah, mun tos kieu teu kacau pokona mah. Atuh nuhun. Ibu, atuh nuhun. Nya sami-sami. Ayah. Muhun bun, aya naon? Iya ya, biasa kreditan. Iya bun. Sabriji deui, Bang. Dua deui. Dua deui ieu sakalian we lunasannya ngara teu ka dieu deui nya. Nuhun nyayahnya, tos pangmayarkeun sametan. Mana nya nu rek naragi teh karumpulan teh ya. Rek mayar loba duit kana mah alhamdulillah. Lunasan sekalian. Kakarunaan A B C D E F G H I J K. Wah, beda euy ayeuna mah. Geulis ayeuna mah geus jadi artis teh, aduh. Abang. Lain. Oh, perkois eta.
asisten. Bang, sabar deui. Sabar deui. Tenang. Biasa 2 kali deui. Iya bang, ku abi bade lunasan we. Iya bang, atosna. Nuhun bunya. Punten bang meninggalan. Gaya ayeuna mah. Jadi artis mah aduh. Bener. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cek, pesan kamar ieu. Acan, pilihlah yang saya Maya. Anas abi ti ditutos setting ka dieu langsung. Sok atuh cari kelang we. Paling mana tadi? Nah, di mana we lah? Kotor atuh cek abi teu ateng. Ah, iya gede Mas Ungku atau sombong. Ih, sama-sama. Tuh. Ih, aduh pikiran. Mesti aya. Oh, mohon. Kamari ganteng. Assalamualaikum. Salam. Anu tilu pantana mah anjing we deui nya. Terus kadari aja. Tak acan bu sok betul kali kelang. Sok kami kami ali lagi bawa dua bisa ali kata bisa ali mah ini sok atuh bulu. Ayo orang uih lalu 5 galak. Yuk. Galak. Loli ditinggalkan. Aing mah Loli ditinggalkan barudak paung ka Loli. Ka Loli. Assalamualaikum. Tos kadari ya teu acan. Acan yang namanya duaan, sok cari kelang. Jadi abi yang Maya tinggal nih Sir Acis. Subang teh tos ka dieu. Acan, sok cari. Assalamualaikum. Yang kadari ya. Nesa paling sok cari kelang. Bah, mana artosna tos disiapkeun? Atos mah kalem we atus mah aya, 3 mayar pokoknya mah. Antos salah itu we pokoknya mah. Bisi kirang teh ayah. Nya, nuhun we ti aya tos aya, ti papa tos ayanya. Ngarah mamah jongjon. Assalamualaikum. Ibu-ibu hapuntennya abi rada telat nembe teh abi aya ceramah di Subang nembe teh macet di jalan. Mangga Tak Bu. acan kan tak acan dimulai. Acan, calik. Mohon atuh. Punten abi di luhur, Bu. Mohon mangga. Najan naon ya? Cicing budak mah moal ngarti. Urusan kolot ieu mah. Ya mok-mokan teh lain itu ngalana ya mok-mokan. Budak teh mok-mokan moal kitu. Teu meunang pamali teh. Lain emok-emok, Bang Emok gitu. Meninggal gede amak. Abi mah Loli mah uwi ah. Ibu, ka mana atuh petugas teh? Mintasan nganggap ka dieu. Abi pan enak jadwal syuting jaba. Assalamualaikum. Ini resepnya ibu-ibu cara tepat waktu. Iya dong. Kumaha Bu? Daraman. Alhamdulillah. Sok atuh dirapikeun we calikna Bu. Engal tong seur basa-basi. Terus engal hoyong mayar. Nyai engal abi ya seur order Iya nih, aku kan jadwal syuting lagi mending lama. Enggak sekalian gitu. Mangga ibu badaya keperyogian masuk aya nama ibu ngabari seula urang angge aturanana. Mana Pak Cica kan dia? Ya mah, ya bayarkeun ayeuna. Bisi kirang Papa ka dia. teh ayah tambahan. Hayu ayo papa mending ieu. Hayu ya, Pak. Ya abi ge moal ya. Abi ya rusuh orderna anu kanggo ka Thailand. Iya we. Ya abi ge kabujang toko emas tutup bade meser emas deui. Abi aja pas jadwal syuting ngalami. Bayar. Abi oga teh tadi ya geus dijejer-jejer ke tadi. Ya, lunas. Neng, ieu ibu mah ada bagian ceramah di Mesir, ayeuna teh nya pilih tinggalan pesawat, punten we. Ari kukieu mah alus toran teh ibu-ibu meh. Oh, maraju.